Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngaraskeun hanja urang ngaoskeun dina kitab Matan Safinatun Najah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Paslun ari teh hiji pasal al-ma'u ari cai qalilun eta anu saeutik wa kasirun jeung anu seueur. Al-qalilu ari cai anu saeutik mah nyaeta barang masdukna cai dunal kulataini anu kurang ti dua kulah. Wal kasiru jeung ari cai anu seueur kulatani nyaeta dua kulah pa aksaru maka terus langkung seueur. Wal qalilu jeung ari cai anu saalit ieu tanajasu eta jadi najis ieu qalil biwuku'in najasati kusabab katibaan najis fihi dina ieu qalil. Wa illam yatagoyyar jeung sanajan teu barobah ieu qalil. Wal ma'u jeung ari cai al katsiru anu seueur layata najasu eta henteu jadi najis ieu ma'u katsir illa iza tagoyyaro angin tatkala berobah naon ta'muhu rasana ieu ma'i katsir aw launuhu atawa rupana ieu ma'i katsir aw rihuhu atawa ambeuna ieu ma'i katsir. Cara macana paslun teh kedah diropakeun sabab jadi khobar mubtada mahdhuf. Al-ma'u diropakeun jadi mubtada, qalilun diropakeun sabab jadi khobar. Wa kasirun diropakeun wauna huruf atap kasirun teh ropa diatapkeun kana qalilun. Al-qalilu ropa sebab jadi mubtada. Ma ropa mahal ropa isim mausul sebab jadi khobar tina lapad qalilun khobar mubtada. Duna dzorof dinasabkeun kulataini zair jadi mudhof ilaih. Wal kasiru wauna huruf athof al kasiruna jadi mubtada. Kulatani ropa jadi khobar ciri rofana alif sabab isim tasniyah. Wa aksaru pana huruf atap aksaruna diatapkeun kana kulatani. Wal qalilu wauna huruf atap al qaliluna jadi mubtada ropa ya tanajasu fi'il mudhari ropa sabab kosong tina amil nawasib sareng amil jawazim ciri ropana doma sabab teu kaeunteupan isim tasniyah wau jama jeung ya muannasah mukhatabah. Biwuku'i najasati ba'na huruf jar wuku'i dijarkeun ku ba najasati jar sabab jadi mudhof ilaih. Fihi jar majrur pana huruf jar fi hana isim dhamir jar mabni mahal jar. Wa illam yatagoyyar wauna huruf atap inna huruf syarat lamna huruf amil jawazim yatagoyyar fi'il mudhari dijajamkeun ku lam ciri jajamna sukun. Wal ma'u wauna huruf atap al ma'una jadi mubtada al kasiru jadi sifat tina al ma'u ropa. Al ma'u ropa al kasiru ge ropa layata najasu lamna lam alifna lanafi ya tanajasu na fi'il mudhari ropa sebab teu kosong tina amil nawasib sareng jawazim ciri ropana doma. Ila huruf istisna iza dzorof tagoyyaro fi'il madi tagoyyaro ta'mu jadi fa'il tina tagoyyaro ropa hu'na jadi mudhof ilaih mahal jar sim dhamir mabni aw launuhu auna huruf atap launu diatapkeun kana ta'mu aw rihuhu ropa diatapkeun kana ta'mu. Pasal 5 urang ngabahas tentang cai. Cai teh sebagai alat kangge susuci. Di dieu cai teh al ma'u qalilun wa kasirun aya dua aya cai saeutik aya cai seueur dina segi ukuran nya. Al qalilu maduna kulataini nu dimaksad cai saalit teh nyata cai anu memang ukuranna kurang ti dua kulah. Caina kurang ti dua kulah. Jadi ketika aya cai kurang ti dua kulah disebutna cai saalit. Wal kasiru kulatani paksaru sedangkan ari cai seueur mah eta we nu ukuranna dua kulah atawa leuwih ti dua kulah eta disebutkeun cai seueur. Wal qalilu ya tanajasu biwuku'i najasati fihi wa illam yatagoyyar.
Sedangkan lamun cai saeutik mah anu kurang ti 2 kulah teh eta bakal jadi najis lamun kakeunaan najis. Aya cai kurang ti 2 kulah kakeunaan kapuragan ku najis eta bakal jadi najis caina. Wa ilam yatagoyar yang sanajan caina eueuh anu barobah. Rasana henteu barobah, ambeuna henteu barobah, rupana henteu barobah, keukeuh jadi najis sabab ukuranna saeutik. Wal mau kasiru layatan najasu. Sedangkan ari cai loba mah cai loba teh cai anu ukuran 2 kulah atau leuwih ti 2 kulah eta henteu jadi najis lamun kakeunaan najis. Ya aya cai ukuran 2 kulah atau leuwih ti 2 kulah kapuragan ku najis henteu jadi najis eta cai teh. Kecuali illa iza tagoyara tamuhu aw launuhu aw rihuhu. Kecuali lamun aya anu berubah. Lamun aya nu berubah jeung sanajan loba caina leuwih ti 2 kulah ketika kakeunaan najis tapi aya anu berubah. Baik eta mah rasana, baik eta mah rupana, baik eta mah ambeuna eta mah jadi najis. Jadi cai loba mah henteu jadi najis kecuali lamun berubah. Berarti lamun aya anu berubah mah keukeuh jadi najis. Eta pembahasan tentang cai nya.